Iya ari gembok mah moal dijieun tanpa aya kuncina. Pasti aya kuncina atuh keur naon dijieun gembok ari eueuh kuncina. Kitu deui jeung masalah. Naon we masalah anu karanapan ka diri urang pasti aya solusina. Allah geus nyieun jeung solusina. Tinggal urang daekeun teu neangan eta solusina. Daekeun teu mukana. Geus aya eta teh gembok geus aya kuncina. Kuncina poho deui nu di mana nya teangan. Ari geus apal nundan kunci teh di dinya. Tinggal dibawa, tinggal dicetekeun. Di mana solusina? Loba. Salah satuna nyaeta dina Al-Qur'an. Tuh. Urang geus apal kunci kahirupan kebagjaan teh dina Al-Qur'an. Ngan daekeun teu datang terus neangan terus ngabukakeun kana eta masalah teh. Nah lobana teh atuh dadu teu daek. Lain berat jeung hampang, lain hese jeung gampang, nah lain ngan masalahna teh urang teh daekeun teu nah gitu. Da loba jalma anu teu daek bahkan mukana ge embung gitu. Mata kumaha rek meunang solusina. Naon deui di antarana sujud. Eta geus apal kuncina teh geus aya urang teh geus inget. Kunci teh di dinya. Ngan embung datang nyokot kuncina. Jadi atuh moal kabuka-buka si gembokna teh. Urang aya masalah kan apal kuncina. Kacai wudu, salat tahajud, sujud cing lila ngadoa ka Allah. Tah masalah teh daek apa henteu. Eta hungkul.